Halo wargi sadayana, Wilujeng Sumping di Ngole Ngobrol Majalah Mangle. Jadi orang bakal sharing jeung rencangan sim kuring ngobrol persoalan berita-berita nu aya di Majalah Mangle. Tapi di dia sim kuring teu nyalira. Aya oge rencangan kuring lain di antarana aya Maurendra, aya Faroh, sareng Zarfan Kanis. Oke. Bintang tamu pertama nu bakal sharing ayeuna nyaeta seseorang nutos ngajabat janten KM di kelas 10 duwi ka kelas 12 ayeuna. Taya sanes saha deui KM kelas 12 IPA 4 Muhammad Zafif. Yo, halo. Ya, Maaf Pip, sehat Pip? alhamdulillah sehat lah. Langsung aja Oke, Pip. Oh, sok. Oke, Ya, sampur. iya Pip. Ya, Kira-kira sampurakeun. Oh, sok. sabar. Oh, Saya buka dulu. acan, sok. Oke, kieu Pip. Kira-kira si Zafif menang berita naon ya nu aya di majalah Mangle. Anu sakirana bisa orang sharingkeun jeung rencangan nu aya di dieu gitu. Urang menang berita judulna teh Balenciaga dikritik warganet. Balenciaga dikritik warganet. Oke, kumaha? Ya langsung aja. Langsung mangga. Oh, langsung. Ya, judulna teh Balenciaga dikritik warganet. Anu ngaranna kreativitas tayawateusna bray. Anyaran ieu Balenciaga ngarilis hiji fashion item mangrupa hoodie rajut warna biru anu diasan ku bolongan-bolongan di sababaraha bagean. Logo Balenciaga nias bagian hareupeun jeung tukangan outwear unisex eta. Jaket anu geus beak kajual ieu beuki nyieun batur gogedek lantaran hargana anu nincak 1.350 pounds atawa senilai 27 juta rupiah. 27 juta. Hoodie hungkul. Oke. Terus. Salah sahiji netizen mengungkapkeun rasa herana di Twitter ku cuitan anu sarkastis. Kieu ye. Ku mayor 1.300 pound sterling, anjeun tiasa katinggal siga digegel anjing. Cek akun Twitter nu ngaranna Liam, jika dikutip Daily Mail. Oke. Kumaha parada wani meuli teu? Hoodie tadi eta hoodie naon tadi Balenciaga. Nya, Balenciaga. Kela. Lain kela ari jaketna eta emang bahanna juga kawas kain biasa atau bahanna kumaha tah nu matak bikin mahal? Jadi nu matak bikin mahal teh naon nya? Eta teh bahan rajut anu di bolongan tapi teu norak kitu. Jadi si kesana teh si rajutanna mahal gitu. Hanya pada aya logo Balenciaga badak di tukang nu nyieun kesan mewah jeung warna biru anu mencolok nu boga daya tarik tersendiri gitu. Gitu sih. Pip, Hoi, yang tadi cek maneh Pip salah sahiji komentar warganet nan nyarios aya istilah jika digegel anjing. Nah, nu matak ngajieun mahal eta teh naon atuh padahal tinu segi desain pan jika digegel anjing tadi cenah. Tah kumaha tah? mun cek urang mah nah bisa mahalnya. Beda brandingna teh tos ageng. Secara lah Balenciaga gitu. Dari branding tos ageng ek nyieun model nu arane oge pasti aya we nu meser gitu kan. Ek bolong ge aya we nu meser gitu. Oh berarti nu matak bikin mahal teh kekuatan ti brandna nya nu tos meluas. Ya, si brandingna gitu. Berarti oke. Pip. Oi. Tapi sapal Japip aya teu produk dalam negeri nu khususna jaket nu geus mulai kakoncara gitu ka luar negeri. Aya teu menurut maneh? Aya teh. Loba sih loba gitu. Naon wae sok. Urang teh penasaran euy. Orang ngasih contohna. Contoh orang apa Erigo lah gitu. Erigo. Nah, Erigo kusabab Erigo teh jadi wakil Indonesia di New York Fashion Week 2022. Sanu teu bangga gitu brand gitu. Ngeri. Eta brand di mana eta? Maksudnya kota mana? Aduh.
kurang tahu Oh, kurang tahu. Tapi produk lokalnya nu jelasnya. Iya, produk lokal. Mulai Bangga udah mulai produk kepancara ke luar negeri. Ya. Ya, sekian sih. Gitu. Oh, oke. Jadi di Kang Japip mah tadi beritana ya brand fashion Balenciaga dikritik warganet beda harga jualnya mahal tapi tadi istilah cek netizen jika digel anjing gitu. Oke, tapi ya anu matak bikin mahal teh sebenarnya kan tinu branding oge tadinya anu tos Kang Japip. Branding itu kan butuh proses oge gitu. Ya, nah eta. Jadi sakumaha produk nu keluarkeun ge di brandingna kuat, pasti harga jual ge ikut meningkat gitunya intina mah. Ya, gitu. Oke. Siap, hatur nuhun Kang Japip kanu beritana anu tos dicarikeun. Ya nambah ilmu oge kanggo rencangan nu lain bahwa kekuatan sebenarnya tinu anu ngajual barang teh tinu branding gitu nya. Urang kudu bisa belajar hal eta lah intina nya. Siap. Hatur nuhun Kang Japip sakali deui kitu wargi sadayana. Tiasa orang pelajari soal tadi brand tinu Balenciaga sakumaha desainna oge adi brandingna kuat bisa ngajual harga nu lebih tinggi oge. Urang kudu belajar kita ge kudu bisa ngarojatkeun produk dalam negeri bisa terkenal keluar oge kitanya amin. Amin. Siap, hatur nuhun sekali. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.